aya anu itelan bubur. Tuh, Kak. Karek kan itu bubur tong dijung. Itu menang aya jung-jungan deh napi. Da, lamun sampean dikeun teh. Umpami nu ngalakunan sapeda mah urang anu cilaka. Upami ka daerah Manonjaya di pas payuneun Masjid Agung. Nanya ka saha eta bubur tuh. Hah? Nanya ka saha ieu teh? Kerja konsep Kampung Jaya dia payudun masjid teh kan dia kamerana di payudun masjid itu aya nu itelan bubur. Tuh, Kak. Karek kan itu bubur tong dijung. Itu menang aya jung-jungan deh na video mah. Ieu buburna raos pisan upami enjing-enjing urang parantos depan subuh ya di masjid ieu. Masjid Agung gitu ya. Masjid Agung. Seueur anu lari pagi, keur anu resep nongkrong enjing-enjing mah saena biasa bubur kacang ieu nu sok nangkring di dieu ada tapi bubur ayam. Ieu raos pisan bubur ayamna. Bawa sareng pangaos oge teu pati awis samangkok teh 8.000 upami meter setengah 6.000 upami bubur kacang 5.000 teh terus nganggo roti hiji sareng Yo, bubur kacangna ya 850. Kang, sabar siki eta samangkok bubur. Kacangna sabar siki ya samangkok. Hete gitu. Ada ayat rumusna. Bubur kacang sama kopi tapi raos pisan nganggo gula asli, gula beureunya Kang. Gula beureuh. Tita Raju deh. Gulana Tita Raju. Cicing tong sok nyinyahoanan. Kumaha tukang bubur na we, urusan gula. Mun kan ada video. Jangan bubur kacang nganggo ketan sareng roti. Eta tos sapaket pinuk sa mangkok 5.000. Orangna rada Lewe di dapur. Nyieun deui urang ngomong. Janten upami aya nu enjing-enjing supados sehat biasa lari heula nguriringan alun-alun beketot anu nembe ngalangkung kita nuju lari urang teu kedah kaganggu sanoos tuju ruang bubur oge geus nu lari mah nu lari we tong dari seri jeung kieu lamun urang diuk di dieu suku ulah dihadirkeun soalna sampean teh teu kenging kieu teu kenging bisa ngabubruk bagi aya nu lari ka dieu lamun nu bahaya teh sanes anu ngalangkung da lamun sampean dikeun teh upami nu ngalakunan sapeda mah urang anu cilaka. Daripada sampean ieu lamun sae posisi saya beuting aja. Doi ulah neuneuun batu di dieu. Pokona mah bangku. Tah. mau upami kunci dipalangkeun di dieu Ya, Kita tuh kayak kesan, kayak kesan. larang eta komo lamun pindah ke tiang listrik ka dieu. Hese pindah ke tiang listrik mah. Sawarna ku patahu jeung teh raos pisan. kupat tahu Mang Ili Namina ku patahu Mang Ili. Ieu teh upami anu di luar kota mah sawarna jadi panggulan. Fungsi puring teu tiasa ngaraosan margi.
upami ulang hiji waktu periode biasa dicampur sama kemaki nggak gitu sama